Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayalah pertanyaannya. Pak Kiai, saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya, tuh nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan, dibeliin lagi ya pakai. Masalah kan? Ai di korbanan ku murid mah kudu bebeja muridna. Urang dek korbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek korbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek korbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin, nyana teu ngizinan heula, teu izin, teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak, sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapak, atau ngorbanan bapak sebab bapak ge wajib dinapakahan ku anak. Nah, ngorbanan anak, ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae. Hirup keneh ge jadi bae. Ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula. Babaturan orang geus maot, korbanan ku orang teu jadi, teu nyambung. Kecuali orang minta izin heula ka walina. Tuh kos kitu. Ka bapak kolot kudu izin heula. Ya. Bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang. Incuk masih nyambung kene. Tuh ya. Siapkeun guari geura hitung duitna jang di poe Rabu. Rabu can aya kesempatan Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu datang ke Sabtu. Tah gitulah. Saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Lintuhan korban-korban naranjeun kabeh. Lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumal qiyamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus baby Benz jeung sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyangeuy bae. Nah, engke ge urang di akhirat dipapagkeun urang ku korban urang. Masya Allah. Lamun urang korban unggal tahun terus we korban-korban. Dek naik nu mana ge dipersilakeun. Kalau bajasa tah mah, bajasa teh ieu urang itu nu urang, ieu urang itu nu urang. Batur menta paji atau menta be hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen ku kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini." Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih. Ya Allah, amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pajar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ka urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ini kotok. Geus set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Kotak. Aduh, sudah Kiai. Alhamdulillah kadeleuna jamaah laleulus. Berarti tanda bahwanya ku leuleus teh teu boga duit. Lain puasa. Jelas alhamdulillah katingalina arwasa sebab di bejaan.
tanda puasana tukang wudhu jam 8 kana geus beak berarti anu geus ngalaksanakeun puasa ti Senin bersyukur ka Gusti Allah nu encan urang mulaian sebab hiji kesempatan ulah sok diabai-abaikeun buat datang buah moal ka bulan haji tahun hari nu ngora mah rada boga pikiran datang terada tapi lamun geus kolot nyaki ih bae nyapu yang bae dedeleuan ka jelema aya 5 bayang da ieu mah geus asana boro-boro ka haji hareup asana ka minggu hareup wallahu a'lam nu mentak mumpung dibere umur ku Gusti Allah sebagai modal jangan berbakti ka Gusti Allah ulah disia-siakeun geus kolot masa datangna bae niat maniat bae cenah datang ka zuhur leuleus buka babari geus kolot mah ibadah jadi tanya ku Gusti kunaon lot buka atuh bongan ku Gusti teu dibere kuat kula Gusti Maha Uninga harita pas datang ka zuhur kula ka imah diturub sajinya 4 ya otomatis nganu jelas teu kuat Gusti Maha Uninga namun orang jaga kemudian teu puasa kan ditanya naon sia teu puasa abdi digawe di pabrik kita kusaha digawe di pabrik ayo sia iya eta lah luatak urang gunakeun kesempatan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu kuat-kuat teuing mah saurna bae 5 menit deui ka subuh. Oh, deui ka subuh. Loba dag beres nginum Allahu Akbar subuh. Jadi ka isuk-isuk teh moal pati lapar. Eta ge nu hebat memantau salat subuh hudang zuhur salat likum-likum geus teu kudu nangtung deui langsung brak deui hees deui hudang asar tas asar mah ulah hees deui datang ka maghrib tah puasa mantap cek pamajikan aing puasa kos kitu masa tahun ge kuat cek gitu. Tah pasar wajib. Di jero bulan haji aya puasa tarwiyah jeung arfah eta gegede nama tanggal 8 jeung tanggal 9. Tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 arfah. Urang mananggalkeunna Senin, jadi tarwiyahna poe naon? Senin, arfahna Salasa. Depag pemerintah NU nya nama nanggalkeunna Salasa. Nu salah kabeh. Baik dek nu mana ge ja aya dalilna kula make sulamun nairen jadi blak-blakan make ulama bae moal make Amerika
Amerika mah mobil baik mobil veteran buatan Amerika ai puasa mambung embung aing mandek make ulama baik sebab nu instruksikeunana Kangjeng Nabi al ulama warathatul anbiya moal tama bisa kula ge nyukom pemeri sakadar jang perbandingan jaga gede nama nu nyekelan ru'yat teh lain ru'yat hisab-hisab ke buktina nyana make perhitungan lah geus ulah panjang-panjang bae beda kitab antara kiai-kiai jeung para mereka salah ulama maka sulamunairen 2 darjah hampir 2 darjah setengah 2 darjah lah jeung ru'yat di mana ru'yat dicakung ru'yat 10 manusia anu neuleuh kana eta bulan atau cukup jadi titah nage ru'yat jadi malam Senin 10 jelema nu neuleuh bulan bisa ditanyakeun langsung ka Kiai Syafi'i cakung adapun teu makekeun ka cakung aya alasan-alasan lain atau mangga bae kula mah deuk di mamanageun nu penting mah bulan kadeuleu deuk di Serang deuk di Pandeglang deuk di Puri penting kadeuleu budak di kamar ya nu bebeja dulu cenah kiai bulan 2 golode di mana bulan aya 2 dina dada wah siapa tuh lain bulan tah mah kalapa tah mah sok macem-macem bae siapa aduh masya Allah urang mah perebut bulan padahal mah tuh urang nyaritakeun datang bulan mah teu kudu SS tanya bae awewe datang bulan datang berbei beureum lain bulan eta tah nah di Mekah tanggal di Mekah kabeh almanakna Senin di Mekah almanakna tanggal hijina Senin eta almanak berdasarkan hisab qat'i malam Senin dibuktikan ru'yat ngan kabeneran aya angin jeung badai jadi badai kesulitan Saudi Arabia untuk melihat bulan badai malam Senin tersebut hideung di sababaraha tempat terus badai sehingga dianggap mundina hadis mah fa'in gumma jadi teu kadeuleu bulan kulantaran badai nyana rapat malam Senin tersebut di kerajaan para ulama akhirna nangtukeun tanggal hijina Salasa lantaran bulan teu kadeuleu ku badai. Itulah kula langsung nanyakeun ke orang-orang nu bisa dipercaya mukimin nu aya di Mekah anu deket jeung orang-orang kerajaan. Rencana awal Senin tanggal hiji berarti lebaranana Rabu ngan dibuktikeunana malam Senin badai. Gitulah keayaanan kula di dieu langsung mantau ru'yat ternyata kadeuleu bulan nu neuleuna 10 jelema cukup
jang ibadah ka Gusti Allah. Kemudian anu puasa tanggal hijina Salasa berdasarkan teka deuleu bulan atuh geus masalah. Nu endek lebaran perbo atuh mangga kula mangajak dengan ngabejaan diri kula sebab osok aya nu nanya sangkilang nanya ge teu nuturkeun. Masalah kula mah. Nanya mah nanya bae jangan nuturkeun teu masalah tuh nanya-nanya cakeun aing atuh. Kula teu teuing ka guru aing. Acana beda jeung guru atuh masalah kayak di akhiratna ge beda ieu. Teu masalah. Cari ada kemis bae mangga asal ulah ku hawa nafsu. Ibadah teh megatkeun hawa nafsu. Ulah ku hawa nafsu ler bos ya lantaran je pan urang mah boga yayasan engke sia engke moal disumbang tah nafsu ngaran. Ulah rebo mah teh mah hisab teu kadeuleu bulan padahal bulan geus ngajelaseun kadeuleu bulan. Tanyakeun ka cakung ku ari tas ngaji urang kuadari itu bobehan. Kageteun di Jakarta ada apa ini? Nah, kieu jadi blak-blakan kula mah, blak-blakan. Kan urang lamun teu blak-blakan teu geunah. Teu geunah, buka blak kadeuleu kabeh. Sia mah kitu bae sih. Ya jelas, acara endek bae warga teu kaje. Jadi kos kitu kaayaana. Aya kene di samping eta ge hitungan rumus-rumus tertentu nu mun kukula dibejakeun moal barisa. Pan cenah kieu atuh moal mondok henteu. Bisa di mana? Aya rumus nangtukeun mun sesana sekian jatuhna pe anu sesana sekian jatuh pe anu sesana sekian jatuh. Bagian kiai itu mah gitu. Kiai lain Golkar. Saya masuk cari tungtung. Nu ngaji nyaho. Aya rumus-rumus. Atuh dek ibadah teh teu sambarangan sebab deuk ka Allah nu nitahna Allah. Atuh kudu jelas. Tah nu mantak besi engke ndek lebaran rebo berdasarkan hisab sulamun nairen jeung ru'yat. Nu endek puasa lebaran kemis cek nyana teu ru'yat atuh sabodo. Di samping aya hitungan-hitungan rumus lain. Lamun hayang nyaho rumus datang ka imah kula. Di pagahan ojol jeung sapi. Emang kumaha gitu sekalian kana neraka lah ojol ilmu jeung sapi tah maji pendi kos gitu mah tuh. Asal bakakak mah gede daek mamaca asal bakakakan bebeja gering lah sales malah bolon budak. Di besi tuh nyatanya tak seperti gitu. Jadi kan jelas. Acana endek yakin be nuturkeun ke mangga. Moal cenah babi. Tuh mangga bae. Masalah. Geus kula mah teu pernah ngamasalahkeun kos kitu. Sebab muatan-muatan ngan sakadar deuk ibadah ka Allah. Aya parentah ti Allah. Petunjuk ti Allah atuh geus. Adapun batur teu percayaeun ka ilmu-ilmu tadi atuh sabodo. Parang sana. Siji tah. Cenah di lembur. Ulaheun lebaran poe Rebo kudu poe Kemis bae. Atuh ulah hese-hese lebaran mah
berjamaah di masjid eta teu bisa neangan masjid saja. Masjid sejen ge teu meunang, musola ge teu meunang. Atuh neangan ka Nurbo jauh. Salat sorangan mantek naon? Sorangan. Sholli sunnatal Aidil Adha rakaatain. Allahu Akbar. Beres langsung naik mimbarnya nak. Ngakutbahan saha? Bloon. Ulah salat sorangan, ulah baca khutbah. Sakitu doang. Kumaha cenah mun duaan? Masalah duaan mah. Orang yang memajikan orang. Cicing sih. Berjamaah tak orang hebat tak praktek sholat jeung pamajikan. Guys, aing khutbah kuarinya. Geus teu kudu maka ditaek-taekeun segala idza idal imam malam mimbar teu kudu. Duaan jeung pamajikan. Cicing, aing khutbahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di jero bulan haji ieu aya kasunahan kurban nu paling hebat ngorbankeun diri awewe nitah nyandung ka salaki. Cak pamajikan ada stop. Ieu khotbah teu beres ieu khotbah. Kaluar ti aturan di khotbah. Asana tas lebaran ribut. Lain minta hampura aja manyun bae. Jadi sorangan mah teu kudu khutbah. Jadi teu kudu bermasalah, geun ibadah ka Allah kok dimasalahkeun. Ulah. Dia kula mah boro-boro ka batur Ka di dia ka adi, ka sahabat sedek berbeda tuh mangga bae. Ngan moal di dieu. Boro-boro jeung keluarga masyarakat ge di dieu mah alhamdulillah di Cilowo. Mangga bae. Ibadah ieu cak urang Cilowo. Malah maka mati sholat acan. Tuh nah ibadah teka Allah aya petunjuk ti Allah atuh dek naon deui. Lamun kitu bulan haji mah mimiti takbirna poe Arfah subuh bada sholat sing ada ye tengetkeun ye. Lamun lebaran Rebo berarti Salasa subuh geus takbir ta sholat subuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tilu kali tah eta nu sabaraha kali bae nu penting bada salat subuh. Geus ulah takbir deui ke takbir deui ba'da zuhur. Takbir deui bada asar, takbir deui bada magrib terus. Sapenting datang ka imam naik eureun. Tambah salila tasyrik unggal ba'da salat sunnah takbir. Tengetkeun tah datang ka tasyrik ba'da salat doang. Ba'da salat takbir. Ajeuna aya salat mayit takbir. Dina tasyrik aya nu mao. Nah, beres. Sholli ala hadhil janazah Allahu akbar. Beres Takbir. Allahu akbar Allahu akbar. Takbir. Mantes salat janazah ge takbir. Jika ada tertengetkeun tah nya ulah sieun-sieun. Babacaan nu paling hebat samemeh lebaran, samemeh Arfah macana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barisa tama kabeh eta tah ti mimiti tanggal hiji datang ka poe Arfah eta terus datang ka lebaran. Babacaanna nu paling hebat kan babacaan ge aya ketentuan-ketentuan. Urang lebaran Allahu akbar takbir. Urang di gitu namanya di Mekah umroh atau haji
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika dan selanjutnya. Ya urang di bulan haji macana eta tah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in sabaraha kieu macana ulah loba-loba 100.000 tuh sia mah dibere 100.000 waduh hayang sabaraha tuh takol habak 100.000 lamun ti ayeuna ye ti ayeuna ye Minggu Senin Salasa jadi 3 poe tah eta 100.000 bagi 3 poe berarti sampai sabaraha berapa 35.000 lah 35.000 lah 35.000 jalan 2 tasbihna urang ye awak si aja nonton TV mati isuk datang ke sore ge kuat coba si aya nonton bola sia kuat jasa nonton tinju sia kuat jasa film sia kuat jasa coba waing dikuatkeun sia 100.000 titaku kiai coba ieu dituna ti Kangjeng Nabi nah tes urang langsung mandi wudu langsung brak diu set hayang nyaho coba ku urang awak urang cek pamajikan teh ibu ka haji cenah teu hudang-hudang wiridan ti kiai teu hudang-hudang zuhur ge teu hudang asa parengana nyawa-nyawa ngacai atuh pamajikan datang ka haji sugan teh wiridan ambu tasbih dicokot ku meong teu kanyahoan anak meong nyokot tasbih teu kanyahoan bau tahu parah teh mah ya Haji, wow orang Cikupa blon tadi Haji. Coba ukurkeun sia awak dia nonton TV mah kuat, nonton film mah kuat sia eta maksiat ka Allah. Coba ku aing dik dipake ibadah sia hayo hayang nyaho. Perlu kopi aing nyieun kopi sia. Nah, perlu wuduk jeung tukang wudukna diayakeun sia ku aing dihareup. Hayo hayang nyaho coba urang dicoba kos itu ibadah teh akur-akurkeun jeung nonton TV. Hayang nyaho coba. Geus kakarak menang 100 lang awak sia nonton TV mah jadi lok puyeng. Ieu maca la ilaha illallah wa la syarika 100 puyeng. Sia tolol berarti. Goblok sia berarti. Hah? Sakali nonton TV keundeuk sia ku aing, hah? Jiblon manusia mah hantem deui bari dicarekan ku urang lamun teu kitu moal macam-macam hayo geus 100.000 datang kalbara masya Allah mantep biasa poean lebaran ibadah nu paling hebat adalah kurban mantak doa nageti Kangjeng Nabi Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal artina Allahumma ya Allah ieu embe teh hunbe ieu sapi teh minka ti Gusti abdi dibere nikmat ku Gusti tina tani hasil sehingga kebeuli embe atau sapi tina dagang abdi teh dibere ku Gusti ieu itu kaleuwihan sehingga bisa meuli hewan Allahumma hadhihi minka ieu sapi ti Gusti anugerah ti Gusti nikmat ti Gusti wa ilaika dek dikagustikeun ku abdi dek dikagustikeun ku abdi pake takarrub ka Gusti dumadeus ka Gusti ja Gusti nitah dina saah ieu titah dumadeus melalui kurban ya abdi dibere nikmat buktina abdi kabeuli hewan dek dikagustikeun tanda taqarrub abdi ka Gusti fataqobal Gusti tarima ye abdi ye korban abdi Allah narima dagingna lain Allah narima getihna lain layanallaha luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa
Allah tebutuhan daging los jang sararia tebutuhan getih los nama jang sararia dahar usia daging nasok segala rupana aing mah nu dideuleu ku aing takwa sia ka aing masya Allah walaki ana luhut takwa. Oh, jadi takwa nu panggedena poe lebaran mencit kurban. Hiji kudu nu lintuh lan nu kuru. Lamun nu kuru teu jadi korban kuru teu jadi. Datang ka dagingan ku kuru-kuruna. Teu jadi. Mereka dua ulah nu pecak. Nomor katilu ulah anu pincang ulah nomor kaopat ulah nu gering teh lain lalagan gering nya geus teu bisa sasada acan lintu mah lintu kan gering matana ge peureung kos aki-aki lah kos aki-aki teh eta teh jelema geus setengah gering saperti aki-aki teh cileuh galelede leho nongtong ngacai teka rasa aki-aki kudu hijikeun jeung nini nah korban pang bagusna Allah nyahoeun dihandapeun kasur aya duit Allah nyahoeun di lamari aya duit Allah nyahoeun simpenan duit urang kemudian urang teu ngalaksanakeun ya cak Allah ku aing sia dibere sakitu ge nikmat kok kusia tadi pakai tadi gunakan takarub kaing pakai mencet hewan awas ya kuaing tani na awas ya ku berit sia cek orang Jawa berit awas ya dibere berit kuaing sia atau dagang dagang na sia kuaing mal dimajukeun cak Allah ayo sia coba tanda bersyukur korban. Ayalah pertanyaannya. Pagi hari saya sudah beli hewan kurban, lalu anak murid saya juga mengkurbankan saya. Dengan begitu apa yang sebaiknya harus saya lakukan? Iya, tuh nggak usah bingung-bingung. Orang udah beli kendaraan, dibeliin lagi ya pakai. Masalah kan? Ai di korbanan ku murid, mah kudu bebeja muridna. Urang dek ngorbanan adik kudu bebeja lah ka adik. Urang dek ngorbanan babaturan kudu bebeja. Urang dek ngorbanan guru urang kudu bebeja. Mun teu bebeja teu izin nya teu ngizinan heula, teu izin teu nyambung. Kecuali ngorbanan anak sebab anak mah wajib dinapakahan ku bapa atawa ngorbanan bapa sebab bapa ge wajib dinapakahan ku anak. Nah ngorbanan anak ngorbanan bapak geus maot eta mah jadi bae hirup keneh ge jadi bae ngan lamun ngorbanan salieun ti eta kudu minta izin heula babaturan urang geus maot korbanan ku urang teu jadi teu nyambung kecuali urang minta izin heula ka walina tuh kos gitu ka bapak kolot kudu izin heula ya bapak kolot teu naon ku urang anggap mun bapak kolot ya bapak urang incu masih nyambung kene tuh ya siapkeun ku ari geura hitung duitna jang di poe Rabu can aya kesempatan Kamis Jumat Sabtu datang ke Sabtu tah gitulah saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah lintuhan korban-korban naranjeun kabeh lantaran eta korban teh bakal jadi kendaraan jaga di yaumal qiyamah. Urang ngabayangkeun ayeuna breng nu naik motor, breng nu naik mobil Avanza, nu naik Kijang, nu naik Fortuner, nu naik Lexus Baby Ben jeung sajabana kabita jasa nu teu boga kendaraan tinggal nyang euy bae.
Nah engke urang di akhirat dipapagkeun urangku korban urang. Masya Allah, lamun urang korban unggal tahun terus we korban-korban dek naik nu mana ge dipersilakeun. Kalau baca jasa tah baca jasa teh ieu urang itu nu urang ini urang itu nu urang. Batur menta paji atuh menta bae hiji man. Tidak ada dong. Ini mah urusannya waktu di dunia. Aya nu menta teu bisa kajen kumaha ge. Aya nu saurang awewe geulis, "Paji ikut. Ayo sini. Aduh, mantep biasa. Lu gua cari-cari dari tadi. Sini duduk lu, sini depan nih sama gua nih." Ya Allah, amanya di akhirat kos kitu henteu teh mah. Alagaan. Saya masih pajar bener bae aing. Eta korban. Ya, Masya Allah karim. Ulah datang ke urang hajung ke di akhirat kadung kecuali teu boga. Duh Kiai, kabita amat korban kula pun boga mah. Bogana naon sia? Bogana naon? Hayu coba jejer bogana duitnya 50.000 kotok. Ini kotok. Set niat korban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Tek. Aduh, sudah Kiai kotok teh kabeuli. Endog. Kulup. Endog dengan hiji doang kulup. Geus kulup dikamanakeun ku sia dahar deui ku sia. Gusti abdi korban endog hiji jaboga ngan endog doang. Aju dek dibikeun ka batur jak kula ge butuh. Di dahar we ku kula lah Gusti. Atuh saboro sia cak Allah teh. Aduh, Masya Allah. Kos gitulah soal puasa lebaran korban. Iya masa kadar ngalingan hungkut. Geus nyarah kabeh iki. Kemudian orang lebaran rebo, nah minggu na libur ngaji. Tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tak libur libur ngaji. Jadi saminggu eta libur. Lamun nu lebaran Kamis mah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tasrek kene. Malam rebo besi teu ka mana-mana. Nah ieu di dieu haul ibunda tercinta. Minggu na libur, malam Rabu na haul ibu. Saminggu ti lebaran. Senin Selasa Rebo, Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Jadi malam 17 18. Nah iyalah informasi sekali deui. Jadi minggu hari kurang libur patali ngagungkeun karena bulan haji. Urang besi aya nunduk korban teh jatah sae kene urang lamun lebaran Kamis mah Jumat Sabtu Minggu. Lamun lebaran Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu. Nah eta geus kaluar ngan urang ngahargaan kanu lebaran Kamis Jumat Sabtu Minggu tasrek besinyana. Jamaah-jamaah di lembur masing-masing mencitna poean katilu misalna dan menek libur geus minggu eta libur malam Rabu na ieu haul ibu nu teu boga pagawean teu sibuk urang babarengan tahlil haul ibunda. Azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae kuari kene naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara.
aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen kuari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun gitu tah di dia aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeunah lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing geus asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah deuk asup Kristen atau budak kafir harita keleh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keleh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ini mengazam beda jeung niat ngazam sejak kufur isukan atuh geus kuari keneh kufur ngazam kufur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing ngerti itu Islam apa kufur antara Islamnya kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadaekna urang ngan garituna nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madahu suatu pagawean nu ngahaja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina ngageuh-geuh kana agama jelema boga pagawean ngaheureuy-heureuy agama jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama jelema boga pagawean ngahinakeun agama eta pagawean ngalecehkeun agama ngaheureuikeun agama kufur teh masyaallah sing ada agama urang ulah sok dileceh-leceh atawa juhudan lahu juhudan teh angas teu percaya ke agama Islam atuh sarua di antara contohna kail qaim musafin bi qadratin ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan Quran dialungkeun ka kocomberan ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat cing hade Quran mah kudu dimomoy dimulya-mulya ku urang ulah dihina-hina ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim mantap lamun urang nyeun surat undang kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan
surat undang teh ulah lamun endek terjemahan be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh, salah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab bismillahirrahmanirrahim sapira surat undang. Geus bae dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis make bahasa urang. Bismillahirrahmanirrahim make bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain make bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Jadi tulisan lagi Arab. Geus lamun ditulis make bahasa urang Latin lain Quran tah kos kitu. Geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadan tetep lain. Oh, ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun. Ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Oh deui, kecuali balangkeun ku urang ka kocomeran, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza, teu jadi kufur tah mah kos kitu mah. Oh, masyaallah. Mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala. Ya kafir. Aya patung di dinya. Dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari memahal ku geus murah di batu bacan. Ciu jugu nyana datang brak we sujud eta ge sarua jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalamatkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir. Kemudian urang tertangkap ku kafir, dibawa ke gereja. Di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya, tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan. Dipaksa ieu mah nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur padahal di jero hatana mah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah teh pangeran wajib semangnya Allah. Eta mah sujud zahir mah teu masalah tah maksud kitu mah. Eueuh masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari waktu urang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran diparanggilan ku negara tetap make salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah.
salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu marake salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyelamatkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran bae ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran urang ke Amerika turun di bandara Amerika. Nah ngaranna dideuleng ke di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Barang mun bangsa kos kitu ngaranna Yohanes. Cepat tuh. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet tuh Joni ge. Nah, bangsa ngaran nu lain Islam cepet asal ngaran Islam diproses lila. Kuari kos itu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Untuk ulah hari tetep betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesna kebal. Geus embung deui aing ka ditu lah. Emang geura ka ditu encan. Cenah. Tuh ya sujud gak berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atau lantaran urang aya di Darul Haram. Nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun teu puguh teu kaharu urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud ge teu meunang urang. Teu meunang ujug-ujug sujud gitu teu meunang. Mantak-mantak salat ulah sok aju sujud bae tah cenah sujud syukur. Aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae. Teu bagus teh. Bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud-sujud. Sok aya jelema keur diuk-diuk datang brak bae sujud. Ih, sujud mah teu meunang pake lalagaan aya ge di jero salat. Kedua, sujud tilawat. Tilu, sujud syukur. Salian teh eta mah eueuh. Ulah aya sujud-sujudan sakilang di jero masjid datang brek da sujud ulah. Motifna naon? Tuh, ya ulah sok ilueuneun. Ulah sok ilueuneun, teu bagus ilueuneun. Aduh, masyaallah. Karim, ya ulah sok ilueuneun. Sebab ilueun mah kena teu beres. Jeung lamun nanya kudu nyaho. Teu meunang sailu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya. Teu meunang sailu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud. Tanya kan nya. Ka kiai nanya, "Ustaz, nyaho. Mun sujud syukur kumaha? Sujud tilawat kumaha?" Jadi ulah sabrek-brek sujud teu puguh. Lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho berabe nanya kanu teu nyaho mah kos urang Arab balanja ka toko Cina beres balanja cak Cina teh kamsia hayya gitu kan eta tenang bae urang Arab kalem bae nya terus naik beca nya mikiran bae urang Arab teh pan di Indonesia aya kamsia cakna. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih mas, syukran atau terima kasih ya kamsia, nanya ke tukang beca, bang. Tadi saya belanja di situ di toko, terus ada apa tuan orang Arab? Itu habis belanja kata dia kamsia, apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek, iya. Balik lagi sono, ke tukang beca, balik lagi sono ke toko, putarkan deh ke tukang beca. Kok, sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa tuan? Sini. Loh sini. Cinya mana? Engkongnya mana? Anak dan cucu semua dibariskan bunyana. Dibariskan singko, sinci, bapak kolotna, bapakna, anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua, cak orang Arab. Lu kok, enci, bapak lu, engkong lu, anak lu, dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandai blon eta Bayu. Cak singko, nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyaho.
Geus naik beca deui udah puas cek nanti ya. Aduh, sakitnya mah kamu siah naon meureun. Atuh tinggal si engko we nyengir we. Masya Allah, cek si engko cuma segitu doang cek teh. Cuma ngatain kamsiah doang. Geus datang maka ditu ka imahna, nanya kanu bener. Sini. Gua habis marah tadi sama ke si engko. Emang kenapa? Kamsiah apa sih? Kamsiah mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Yo, atuh terima kasih mah bener. Atuh gua udah kamsiahin semua. Eta gara-gara nanya kadu teh nyahoblot. Hendak nanya kadu nyaho. Tuh, tungtung nama di kamsiahan we. Saya kurang Arab deh aing moal balajan jadi gadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci. Engkong semua nih ya, anak cucu semuanya kamsiah, puas dah lu. Gorengan terima kasih Kamsiah. Supaya gaji gua tuh marah. Eta gara-gara nanya ke tukang beca. tuh tukang beca nyaho naon. Ya namanya balak genep ya tukang beca mah. Ulah sok pakai tatanya tukang beca tuh. Menang tuh menang nya nama main gapleh we tukang beca. Eta bloon tukang beca eta. Masya Allah. Asyamsin atawa sujudna kapanon poe Shinto Jepang. Nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang mah situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang ini Tuhan. Sapatu tadi